lantaran perjalanan tasawuf, perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagan hesena. Emang kumaha sih hesena cenah geus sabira zikir? Oh lain zikir, tapi ngabersihan hate ulah aya ria, ulah aya ujub, ulah aya takabur, ulah aya hubul ja, ulah aya hubur riasa, ulah aya hubul dunya, ulah aya godob, ulah aya jahlu, nafsu, hawa, wa taqwa. Masya Allah, ngalegitkeun eta mah saleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruruba dek mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitunganna kesel teu tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu mah teu kadeulean ieu ku sasage ya geus pokona Allah ndeulekeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1.000 99.000 deui jang naon teh sia meuli pulsa Gusti da ka mana sia nelpon Jibril ambo sia wawaniana orenganan aya jelema ngaran Jibril sugan teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema ngaranan Jibril ku galedeg bener deh sababaraha kali boro-boro ngaran Allah beunang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teradaon ya mah Jibril bae sababaraha kali teh ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deui taya si hade ya gagaranan teh taya informasi bahwa orang kitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu bae deuk halal hadirna sakali hadir kabeh sakali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 juta lamun dibagi 15.000 urang kena sabaraha tah saurangna padahal mah keur rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berat itu geran atuh sia kalau di sekolah bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100 lamun 1.000 lamun kabehna aya 15.000 dong ngaji tuh sia mah cak aing ge bener teu jauh di 1.000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah.
cek nu can mere sakitu gaing can mere cenah haji minggu ieu moal keneh ke cenah terakhir ira kepoean haul deuk mere apana lain main daharna sing loba pan siapa cek babaturan teh berat nu mere bagian nu dahar dibagi-bagi ku Allah ge bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas bah dek mere dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapar memang kitu nu dihaolanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaolana beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal wakari dongengkeun kos kitu nu besi pajar hayang si pajar hayang disumbang atuh henteu pokona kumaha ente be Tuhan Syekh Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi eju dideulekeun ku nyana neuleukeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jangan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nu keur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beunta aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blok weh susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua haji pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae ka kelek sagala kabitis geus aya kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagaan hesena emang kubahasi hesena cenah geus sapira zikir oh lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja ulah aya hubur riasa ulah aya hubul dunya ulah aya godob ulah aya jahlu nafsu hawa wa taqwa masyaallah ngaleungitkeun eta mah sasaleh lain lalagaan
sakumaha nu kamari piwaliun mamun ende kawin be milihna geus lain nu geulis pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa entah henteu kitu geus teu rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aamban mun ku urang dituturkeun sakumaha watekna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka pae terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur kahayang ceuli kahayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu lu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata kahayang ceuli kahayang irungna di stop eta ku urang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang hudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae geus sekalian diperemkeun ku aing tak teu kudu carekan cak mata teh pos kitu watu tinggal ngeleket we ka handap gede nyarekan ayo ku aing sia di petang sia ku aing nyaho kahayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing dek dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia dek dibentakeun dek diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh sok kitu merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae endeu kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diuk karepeun imah si embal liwat dideulekeun keneh endeu kumaha lalaguanana tuh kan na ieu batak hesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sungut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watek atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pereng ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watek urang teu pernah diperangan ku urang watek nah ieu urang mah leutik jasa leutik Tuan Syekh manggeus tilu peuting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk di dahar kumaha eta begitu deuk di dahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah masyaallah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat tama jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae
muntedahar terjadi ngaji ge munte 2 piring wudhu atuh terjadi dhaif tuh tama ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipicen ku jana dibikeun geus tilu penting teh dahar deuk didahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku harima ketika orang lapar lah Tuhan Syabdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah begitu subhanallah beuki wasaraan cak majikan ka bana sorana eta sih mang di deuleu gagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuhan Syabdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kilah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngarana datang ke amis bege tek cerita buah hasumna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat hasum teuing eta teu kuateun waduh jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah ja urang asalna ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ke hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ye deuk beres syariat be salat subuh jam 7 bae luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peutingna tah nonton bola komoayeuna acara Natal pan geus mulai kurang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50% nu datangna Haji Mukmin Haji Soleh Haji Faiz Fauzi bangsa duka itu tah Ki Haji datang kadenya Ki Haji goblok tolol bin boloon teman ye dibalik Natal teh aya makna-makna tersendiri dibalik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kababawa kuno kos kitu. Dulah urang mah biasa bae. Ke masjid, ke mushola, ka imah, urang mah kitu. Teu kuat meureunna teu rame di masjid. Teu rame si Udin deui. Puyeng aing di masjid ceuk. Naon eta lantaran sawah, watak tapi padahal lamun urang make neuleuh mata hate mah di masjid aya Allah masya Allah kapanggih jeung Allah emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imamat tilok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakarake hate mencan sebab masih kene kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedeleuan pantang dedengean nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati kumaha usul tuh masih kene nyeun proposal kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah jaritakeun wali teh kos kitu mah
ulah mendingan nyaritakeun nyandung bae geus mah nusuk nyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana babna bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria jah dan lain sebagainya teh dibere we ku bupati marahnya iyalah nuku urang deuk dihaulan lain jelema sambarang lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata ceuli irung sungut nah gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalaya toriko tapi kan di deuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit larangan-laranganana dagang limbah nyandung deui nu bertoriko teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang di toriko mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allahkeun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya kaya mun geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh kali toriko paeh di luhur beuteung nah iyalah urang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah mantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seuseurian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seuseurian rakaat kedua diseru seuseurian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiaina orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakeul lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masyaallah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoeun teu daek berjamaah nyana teu daek berjamaah lantaran di jerona aduh lamun ka urang ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero teh aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah bagus komo anu SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek ngamakmum teh aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azam lantaran gede ieu ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir
sakitu teh lantaran naon urang masuk make adabnya mata make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih basuh kene nu penting babacaan Fatihah rapi kulantaran ieu masuk make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir kene eta mah masih syariat kene kuari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung aing embung ngamamun pantes aya kasalahan-kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak tengah hiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum kamu Muhammadiyah ge atuh masalah teh make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung bae pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah bung padahal teh mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah seperti organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum embung teu bisa disalahkeun nu sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu geus nu make adab embung ngamakmum ka nu teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ya supaya ulah anu ngamakmum bila perlu mah asup ka temboknya na udah sia teh bukan di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon yang ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah budak sakumaha dek nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin si ulah sok nyanyahonan geus aya mah nyanyahonan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab daun nyahoeun nya lah kos kitu tuh eta kakarak zahir komo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak nama mum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih ka pansa kok mengkol sih ka hubul-hubul berbagai jelema nu geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jrek we ka Allah kos dalang ngejek-jrek wah gina beda karazana kos ceramah kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar kaharti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan Petilu di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia beusi jadi mamala salametkeun